Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Sintia Nurfadilah, abdi kawih ti SMA Negeri 1 Subang, kelas 11 MIPA 5. Ngadengna abdi dina ieu watos, abdi bade nyanggakeun pidato nu temana kabersihan lingkungan sakola. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bapak Ibu guru nuku simkuring dipika hormat, sareng rerencangan nuku abdi dipika cinta. Puji sareng syukur urang sami-sami sanggakeun ka Gusti Allah Nu Maha Ghafur, karena atas nikmat nu dipasihan arurang tiasa tepang di YouTube channel kelas MIPA 5 ieu. Teu hilap salawat serta salam hayu urang lungsurkeun ka junjungan Nabi urang sadaya nyaeta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka para wargina sahabatna sareng arurang umatna hingga akhir zaman, amin. Bapak Ibu sareng rencangan sadaya, pakawis kabersihan mangrupakeun hiji hal anu peryogi ku urang diperhatoskeun naon margina kabersihan ieu mangrupakeun hiji konci kahirupan urang di alam dunia, di mana arurang ngarawat kabersihan lingkungan rumah tanggi hartosna urang tos ngalaksanakeun tina sabagian iman. Lamun dina hadisna nyaeta anu hartina kabersihan teh mangrupakeun bagian ti iman, ti kaimanan. Ku kituna kawajiban arurang salaku siswa kedah ngalaksanakeun kabersihan sakola kedah dipiara kalawan sae. Insya Allah urang sadaya anu nempatkeun ieu tempat bakal sehat tina penyakit anu datang tina kotorna lingkungan. Mun sakitu wae ti simkuring mugi aya manfaatna. Hapunten bilih aya kalepatan atau kakirangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.